Aduh. Kenal suah omel lebuk gitu Pak lainnya kenal teh omel lebuk di kunuk-kunuk itu pas budak Kan ngabubui bulan. yang rebentang Bubui sampe. Teu nyawa ieu baheula kolot baheula mah zaman Walanda ngomong ya. Bahan teu kieu nu dibubui. Bebetian. Kudu hafal nyaho kana sejarah maneh. Ampun. Teu sok ngomongkeun sejarah. Wah, enak rek nanya. Apal pangeran di Ponorogo? Apal. Pahlawan. Ayeuna perang di Ponorogo iraha kajadianana. Itu ingat tuh nyaho acan ujang mah. Teu nyaho ilang kana sejarah. Can air atuh ujang mah. Iraha kajadian perang di Ponorogo? Teuing tahu Pak. Kan itu. Naon? Kumaha masuk. Ya, kuat di bejaan ya. Hari perang di Ponorogo teh kajadianana teh bada magrib saacan Isya. Ukur 5 menit. Dah 18.25 tapi ka 18.30. Piraku mah aya perang 5 menit, perang kos kumaha babaledogan atau pasti. Komo ilaing lamun gua ditanyana kieu dina halaman sabaraha eta sejarah perang di Ponorogo dina buku sejarahna. Ada pikiranna ku ilaing sorangan teh. Teu teu ngari sakapeung mah pikiranna. Kos kitu ge. Dahar ku maneh. Batur mah serius nanya ke sejarah.